Kunaon tanggal don kui aing para reot. Ah, mencak ah, aing cabut. Ah, itu eueuan kieu euy. Aduh, kelakuan saha ieu? Teu nyaho ieu teh, pinina teh. Menang COD ti perapatan Libanon. Jual siapa aku bisa begini teh mungkin panjang pas lele gue bisa obat aja. Wah, dak kieu-kieu ge daek mah. Walaupun kumis kos lele oge, loba kabogohna. Siapa masuk halu status orang ini jomblo 2 tahun. Geus, ada sesama jomblo mah atau saling menghina. Siapa kakak bogohnya? Tuh aing ge pan sama jomblo urang ngomongna ge. Duh, dek kamal bisa sare mentek aja nari koneng. Saha coba eta palakuna, aduh, tega ka aing. Aing make di padok kitu. Wah, Ji, aya teu nyomo ye keur ngumpul. Awas, gua pati tinggi deukeutan bisi katularan jomblona. Emang mana Ji boga kabogohnya? Dulu atuh FBI sampean hembar. Eusina ge awewe KB. Emang awewe eta teh kabogoh maneh lain Ji? Lain. Tapi aing mah jomblo ge jomblo terhormat. Di mana aya Ji jomblo terhormat? Di mana-mana ge jomblo mah hina. Erik sia arek hianat wae ka aing. Wah, sia mah Ji baperan. Aduh, barudak makarkah karumpul di dieu. Keur bulan puasa kieu mah lobakeuna ibadah lain karumpul di pos ronda kieu. Anguran mah tadarusan di masjid. Nah, sekarang kalau nang lantung itu kering dan cicing masih git. Pan ngahaja dek teh ka dieu teh ngarajakan mararane. Pan bisi ngarencanakeun kejahatan godin keur bulan puasa kieu mah. Boro-boro godin aing dengan sanggu di imah ge di absen hiji-hiji. Wah, urang oge. Cuma biasana sok dijajarkeun ieu mah karka ditumpukeun dan. Cul biasa nama aing teh pas mah aing tarawehan teh sok nyetok we sangu jeung eta di asupan lomari mah teu bisa di absen laukna. Kalau lo mancam pedak, kalau dah. Hak nyaho teu uwi aing anu madog. Saha eta? Teuing eta teu nyaho. Bangun-bangun karma eta mah teh. Eta we wanian madog uwi RT terkece sakabupaten. Wah, bener teh ieu mah kudu diselidiki. Aing teh lamun kebadogan cara maneh aing arek nyewa agen CAI. Wah, banget RT mah hui-hui wae. Banget mah huy wae kos kalengitan janda leungit huy ge, leungit huyna sabaraha hiji teh? Masalah nama ada, itu nu maok teh, ini hiji 2 anu dipok teh. Sakebon atunya aing gagal panen meureun. Geus dak lah tong paloba omong wae, gelut henteu atuh. Tah geuning, adan. Ieu urang kamar sedikit yuk. Yuk. Allahu Akbar. Anjir, saha dek aya teh nu adan teh geunaheun kieu juga adan di RCTI. Penasaran aing ge ceurik sakeuna mah masih git. أشهد أن لا إله إلا الله. Anjir, derik-derika juga si kucai nu adan teh. Lain teh nyangkanya eta si kucai. Adana juga adan RCTI. Heeh, bener, Cul. Pan aing teh tadi teh nempuh si kucai teh keur mangulan pare nah ayeuna aya di masjid deui. Gancang-gancang teuingnya. Adana alus set. Adan RCTI. Woi kos dieu, kos aim adana nya daheun. Eta sia karka ngarintip anu adan. Enggeus. Ayo, urang harudu si tareh komat ya, ayo. الله أكبر. لا إله إلا الله. Naon teh ieu teh? Paingan adan sia merdu kos adan RCTI. Geuning make HP. Pameh gaya ieu teh kadenge keluarga. Dasar si neraka.
Aduh, ketinggalan euy pun dicarekan ku RT teh. Ayo Hordak, rapikan barisan. Asia RT maca ipamin ge diejah kene. Awas aku aing mau mana. Nges tengah bawangkong awas kurang we imamana heuh. Ya, rapatin. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Aduh ngabuburit ka mana ya? Cocok ya cuaca. Mendingan man kurang ngeliru cak usep sabari ngabuburit. Ah moal aing ngamal ngilu, aing arek balap engkrek si Basit teh janjian. Nyanyi lu hayu lah. Dan tiluan ieu. Janjian aing teh si Basit teh balapan aing. Aduh, euy, alarmnya tuh geus berbunyi ya. Ngegoreng sangu ieu ah. Ah, sia mangan kitu di kamari ieu. Aduh, hayu ngajakan goreng sangu mah geus lohor ieu teh kagok. Tapi kemarin kita mun aya mah. Gorengnya ayu. Teh. Ngomong-ngomong masalah Hoi anu PRT nu dipauk, kurang curiga kasih ayang si Samsul jeung si Wildan. Nah, mana makanya? Teu kieu teh kamari teh urang teh nu pamarenehanana. Melembui tiluan eta teh. Curiga kumaranehanana teh. Anjir, nu bener teh hit. Bener teh aing mah. Ah, pokoknya nama teh yang nyaho urang teh angkeun. Ayo teh. Ayo, berangkat. Kami dari official Kampung Nubaktio mengucapkan Selamat merayakan ibadah puasa.